Lapar amat aing aku tanya kalau duit. Tangkurak si Ebe jeung si Agus ke mana ya? Wih, Sultan kemana dak? Tak ambu bau na acan. Oh, biasa nambah ge bau pandan. Laga nama batur caruh meureun bau pandan. Wis lain nyawan Sultan. Gus mending orang ngagawein Sultan yuk. Ngagawean anjing. Aing boga ide ya. Ide anjing sia. Aing boga duit ya. Kudu kan Sultan lewat. Aju orang lelaga pakai duit. Aja nak dinangkeun duitna. Duitna kurang talian bae. Oger ayo. Wah, ada duit nih. Wah, duit saya nya. Lah pas jasa ya rezeki anak kelas sama aing keur lapar. Woi, angina keur gede ya mah. Ih, aing bingung eta duit ancelok-ancelokan bae ka dong pocong. Ih, sia dak ngalalega aing bae. Pugu aing keur lapar. Sorry. Ih, sia dak kamarana bae meureun. Aing mantep cisawa noloan bebek endogan. Aju aya wondogna. Pugu wondogna. Oh, wah ini gendog dinosaurus. Haha, sia mah aya bae jeung dog dinosaurus. Terus lah ayo orang main lagi. A few moments later. Wih, sia mah dak aya aya bae ngalandog dinosaurus. Oh, untung aing tadi kan. Lah mau daekeun jeung ka sia mah. Reungit ge celeng nyedot darah sia. Atuh salah saha jeung mana nang nyedot darah aing. Oh, cek aing mah eta reungit na lalaki. Sia nyuti mana jeung eta lalakina? Atuh aing mah nyaho lah, pan lalaki selalu salah. Haha, nyambung sia. Wis lah ayo orang uling dari itu. Kemana jeung sia? Di ditu tuh budak keur ngumpul. Emang budak keur naon kitu? Keur mabar dong nama. Mabar naon jeung? Mabar cacing meureun sia mah. Weh, ulah deketan lah kayak orang cacingan deh. Lah sia mah pugu sok tiluk jelas. Nyaho sia mah keur lapar besok tiluk jelas. Wis lah ayo orang ke budak. Weh, dak sia keur naon? Aing keur mabar dak. Mabar naon jeung sia? Biasa keur mabar Mobile Legends. Oh, cek aing mah sia mah bercacing gitu. Kita marahin gitu dak. Main naon jeung eta aing ngarti. Lah piraku sia teu ngarti. Resep tahu main Mobile Legends? Lah ayo orang main sasumputan bae. Woi ulah main sumputan anjing main damprak be. Woi main gobag ya resep sia. Lah dak sia garandeng. Nyaho geus gitu sia. Nyaho nganggu be sia. Wih, sia dak geus pok gitu. Nyaho dak rima resep sia. Keur imah orang main sasumputan bareng. Main gobag bareng, main damprak bareng. Oh, dak aing inget keur ieu. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tawamu untuk hapuskan semua sepi di hati. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang Enggak salah dia tuh dak ngeganggu bae. Sia dak ngaganggu bae. Ayo kita pergi saja dari sini. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita